punten sabab efek positif tina haji jeung umroh rek dihampura dosana ku Allah, rek dilimitkeun dosana ku Allah. Dugikakeun Gusti Rasul jangan dina hadisna kayauma waladatu ummu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata liman istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa usikunna wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa qala nabiyullah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jamaah rahmah wal furqah adzabah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji miwah syukur kasanggakeun ka Allah azza wa jalla nu maha ghafur, ngalangkungan ghafurna Allah mugia wafdullah duyufur rahman anu barisnya katana suci kenging pangapunten timantena Allah azza wa jalla, amin. Ngalangkungan rahman rahimna Allah sadaya jamaah dina wangkid ayeuna manah anu disorot ku cahaya kapangeranan, mudah-mudahan ngaleketei loyog midamel kasayang nu diparentahkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Shalawat kali salamna mugia limpah curah kapanutan agung Nabi pinilih Rasul pinunjul Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kakulawargina para sahabat, para tabi'in atba'ut tabi'in, malah mandar urang sadaya ageng harapan kalih doa bil khusus wafdullah duyufur rahman baris angkat ke tanah suci, diangkan umat kumantena di payunan Allah azza wa jalla, amin. Anu baris penging pertolongan syafaat mantena jaga dina pakewuhna kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratal kiram pangrasa pamandu waktu pengelas acara parantos maparinkeun sebahagian waktos dina ieu hakwah anu teginten ku pribados dibanggakeun tur dihormat kasepuhan tireng-rengan para alim para ulama anu kebek manahna yakin ka Allah sareng ka Rasulna, anu boga cita-cita sareng himmah sareng istihad dina ibadahna disarengan kuwarok anu patut payus kurang dituturkeun tapak lacakna
sekaligus jadi pewarisna para nabi. Mudah-mudahan marantena tekinten ku pribados dipihurmat sapapaosna dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala. Janten picontoheun langkahna, picontoheun ucapanana, picontoheun patekadanana nu baris ngagupai ngahiap nuntun urang sadaya menuju kana ridona Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan pemerintah anu tekinten ku pribados dipihurmat pangresa ti Kapolres, alhamdulillah sumping tekinten ku pribados dipihurmat sadaya jamaah pangaosan dina riungan walimatul wada sejak amitan nu baris miang ka tanah suci sepuhna anomna nu caket nu anggangna baris eso ngaduakeun ngalangkungan doa dina manah sewang-sewang kawaftullah duyufur rahman nu baris miang anu tekinten ku pribados dipihurmat mudah-mudahan istijabah doa dilungsurkeun dina dinten ayeuna ku Allah ka urang sadaya hingga manteng diri ngalangkungan manah nu ikhlas sejata qarub ngalangkungan doa aya dina pangijabah pangabul Allah Subhanahu wa taala. Ya robbal bil khusus ka pangresa ibu-ibu kalih bapak nu baris angkat entos buleud mamanahan sejak baris nepangan Baitullah anu baris nepangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan ibadah umroh anu tekinten ku pribados dibanggakeun tur diteda doana. Mudah-mudahan sadaya wafdullah duyufur rahman tamu-tamu Allah nu baris miang anu tinggal ngetang dinten mudah-mudahan Allah maparingkeun kasehatan salirana sehat emutanana dilancarkeun nabupi nu diperyogikeun ku alam jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pribados dina wangkit ayeuna ngalangkungan panjiji hadis Allah tiasa diriung kempelkeun dina riungan walimatul wada pangresa ibu kalih teteh oge jamaah nu baris angkat nu alhamdulillah Allah maparingkeun anugerah mangrupi mangrupi kesehatan mangrupi kajag-jagan mangrupi karinehan waktu sadayana. Mudah-mudahan ageng harapan riung kempel urang manfaat parat dunia parat dugi ka akhirat, amin ya Allah ya robbal alamin. Kanggo urang salaku nu baris di kantun ku aranjeunna nu baris miang ka tanah suci dicontohan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangrupikeun pangjajab ku aosan-aosan anu dipandu ku anjeunna sejak dititipkeun ka jamaah nu baris miang. Urang babae ka anjeunna mudah-mudahan tabarrukan wa ta'ziman ngalap barokah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sejak ngagungkeun naon rupi nu baris dicontohkeun ku anjeunna malah mandar melekat janten kehidupan urang sadayana. Ya robbal urang sareng ibu bilih teu acan kuninga bahasana tuturkeun abdi bade insya mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaudiullaha dinakum wa amanatikum
wa khawatima amalikum nastaudiullaha dinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum nastaudiullaha dinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum. Amin ya Allah ya Rabbal. Rasul upami kasumpingan ku sahabat nu baris unjukan ka andena neda izin neda widi baris wada ngantunkeun daerah anjeunna sok ditipkeun ka Allah tilu perkara. Ayeuna urang baris dikantun ku warga buktosna cece kalih teteh oge rencana urang ngiring karena kebiasaan Rasul. Mudah-mudahan janten nilai ibadah kanggo urang sadaya mana nu dititipkeun ka sauran anjeunna nastaudiullaha nitipkeun abdi sadaya ka Gusti Allah dinakum kana agama hidup nu baris angka wa amanatikum nitipkeun abdi ka Allah amanatikum kana pirang-pirang amanah aranjeun sadaya nu baris angkat wa khawatima amalikum nitipkeun abdi sadaya ka Allah khawatima amalikum karena pirang-pirang tumpung amal ibadah aranjeun. Ibu Rasul nu sakitu piur sucina nu sakitu aheng ibadahna nu geus dijanjikeun ku Allah jadi penghuni surgana anu nyacas manahna tanpa aya rodail jeung kokotor esuni cahaya Allah nu nyebar dina manahna. Ketika sahabat unjukan nedawidi anjeunna sejak nitipkeun ka Allah nu hiji nu dititipkeun teh iman anu baris angkat ditelaah ku para ulama di tafsiran di muradan di maknaan kasauran Rasul nitipkeun kanu baris angkat hiji nu dititipkeun teh iman jalmi nu baris angkat. Kenapa ayeuna urang sadaya ece kalih ete oge jamaah nu baris angkat sami itba ka Rasul urang titipkeun ka Allah iman. Kunaon make janten prioritas iman anu dititipkeun ece teu saalit deet kacida ibadah haji ibadah umroh deet kacida ngageserkeun keimanan urang ka Allah subhanahu wa ta'ala deet pisan dugigakeun teu saalit saur ulama nu baris niang khusus utamina sejak ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh nepi ka ngageser iman lain ka Allah tapi ka makhluk. Upami kurang ditelaah Pak, kenapa nepi ka deet ngageserna keimanan ka Allah nu jadi iman lian ka Allah punten sabab efek positif tina haji jeung umroh rek dihampura dosana ku Allah rek dilimitkeun dosana ku Allah. Dugi ka Gusti Rasul jangan dina hadisna kayauma waladatu ummu macana bu bisa kayauma bisa kayaumi mangga
wabni awi rimaka in kod ujriya akhtar bina makluha fi'lim bunyan kayauma waladatu ummu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan oleh ibuna tidak pada terkabogaan dosa. Luar biasa. Sehingga setan mempersiapkan jembalan tentara setan jun sayatin ngagemrong kanu baris kalaksanakeun ibadah haji jeung umrohna rek ngageserkeun pateh kandang ngarah teu tulus diampura dosana ku Allah. Alhamdulillah ini teu tulus diampura dosa. Sabab bagaikan bayi nu baru dilahirkan tidak pada bersih dosa. Beres kalaksanakeun ibadah haji, beres kalaksanakeun ibadah umroh lillahi ta'ala, teu ngageser patekan dan iwati ka Allah. Punten ibu, jadi kebanggaan makhluk Allah nu aya di langit, jadi kebanggaan makhluk Allah nu aya di bumi, tidak pada bersih dosa. Kitab-kitab ahli fikih nyaurkeun kayauma waladatu ummu, teu aya bandinganna. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji nu mabrur, umroh nu mabrur, eueuh deui ganjaranna iwati surgana Allah. Sabab kesuci katekadana. Hiji nu dititipkeun teh ka ibadah. Mana sing sae manahna baris angkat ka tanah suci, tanah nawae nu baris ditincak ku urang ku jamaah nu baris angkat teh tanah suci. Allah muaridoheun eta tanah nu diisrenan ku kategori suci, tuhrun suci pandangan Allah, teridoheun Allah ditincak ku manahna anu teu suci, muaridoheun. Mudah-mudahan urang doakeun jamaah nu janten tamuna Allah nu baris mian tidaklah urang putosna ece kali teteh oke rencana ku Allah manahna disucikeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Gangguan desakan nu baris ngageserkeun kana keyakinan iman terhadap tamu-tamuna Allah, rongronganna seueur pisan. Duikan disaurkeun ku Imam Al-Hasan. Saur Imam Al-Hasan kana rajulun yaqulu la a'budannallaha ta'ala ibadatan uzkaru biha. Ini tercatat rapi dalam kalangan Imam Al-Ghazali. Ayah hiji pamegat anjeunna nyarios diceriwayatkan ku Imam Al-Hasan. Yaqulu nyarita eta si rajul la a'budannallaha ta'ala ibadatan, make lam ibtida make nun taukid. Luar biasa Pak. Yakin temenan kuring rek ibadah Allah ka Gusti Allah, ibadatan make masdar taukid, ibadatan kalawan ibadah nusanyana tapi boga paniatan goreng. Mana uzkaru piha, uzkaru ngarah disebut kuring teh ibadah, bihaku itu pagawean ibadah teh ngarah disebut tahun kuring jadi ahli ibadah ku jelema eta salah petik. La abudannallaha ta'ala, bahkan di riwayat seden pakai sumpah, wallahi la abudannallaha ibadatan, tapi punten niatna goreng uzkaru biha, ngarah kuring disebut ahli ibadah, ngarah kuring disebut ibu haji, ngarah kuring apaleun tatana teh kuring teh geus umroh. Eta patekanan goreng. Mudah-mudahan dibersihkeun ece sareng eteh tina niat eta. Amin.
summa yamurru bil qaumi tuluy eta si rajul teh yamurru ngaliwat bil qaumi ka masyarakat kumaha pokna masyarakat fa'alallahu bihadal murai wasona mencek bahasa Sukaluyuna Allah deudeuh geus ciptakeun Allah ja'alallahu hadal murai Allah geus ciptakeun ka ieu jalma anu ria Allah geus ciptakeun ka ieu jalma anu ria deudeuh teuing eta si euceuk teh geuning ibadahna teh ria kitu pokna teh eta teh ku papada jelema anu boga tujuan manehna teh uga rupiah hayang dicarita-carita ku kaum teh urang teh geus bisa ibadah. Ini berbahaya. Terus fa'akbala nafsahu manehna madep nafsahu kana dirina summa ini aroni cek manehna si rajul karena terus mendapatkan cibiran terus mendapat cacian di para masyarakat kakarak sadar malik karena dirina kumaha fatakhayyar diyatuhu ilal khair mesti hina mesti caci ku masyarakat nu kaliwatan ku manehna kakarak fatakhayyar diyatuhu ilal khair robah minyakna teh ilal khair jadi hade kumaha ini sanya amina amali sanyana amalku kullihi tegas nama inna amali sanyana amal kuring kullahu tegas nama sakabeh amal lillah niatna karena Allah geuning niat karena jelema mah eueuh manfaat balik setik dina dirina ayeuna mah kuring amal terek lillah karena Allah summa yamurru tuluy ngaliwat niatna geus alus teh ka mana bin nasi tadi mah bil qaumi ayeuna mah bin nasi beda aya bedana kaum jeung nas jelas beda ulah diakurkeun kaum masa golongan nas masa kabeh manusia sumaya muru binas tuluy ngaliwat manehna teh geus niatna alus karena Allah binas karingan manusia kumaha fayaquluna nyararios eta nas teh rahimahullahu fulana jadi beda bahasanya rohima muga ngarohmah saha Allahu Gusti Allah pulanan ka eta jalma geus niat alus mah ku jelema ge di doa kahartos ngan abdi teh da mualami cek ustaz teh ulah lila teuing cek abdi teh yes gitu teraskeun ulah Bu kan cek ustaz lagi teuing teraskeun ulah kumaha Imamul Hasan titik tepi kaningan teu summa qara'a qaulahu ta'ala teras macakeun Imamunal Hasan kana dawuhan Gusti Allah Subhanahu kumaha saur Allah dina eta ayat nu dibacakeun ku Sayyidina Hasan innal ladzina amanu wa amilus solihat Allah lirare pemlaria boro beton abdi cenah ulah yang siga si ujang kori nu tadi ngan teu manying sora abdi maka hiji sora na geus kieu wios ibu sora abdi na geus kieu nya abdi teh can eureun muludan kayuna bae teu nanyakeun ge innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda
mingah epesna ece eteh si guninga innal ladina sanyana wallahu a'lam bihaqiqatil murad innal ladina sanyana jalma-jalma amanu tuh nu panggeulana teh naon tah iman innal ladina sanyana jalma-jalma amanu anu ariman itu ladina ka Gusti wa amilus solihati jeung amal kana amal anu soleh catat hebat janjina Allah saya ja'alu lahumur rahmanu wudda make sin tanfis asub kana mudore asinu tanfisun tadulu qoribah wa saufa tasrifun tadulu baidah sin tanfis nudukeun mustaqbal nu tereh saufa tasrif tuduh kanu jauh kene sayaj'alu secepatnya kitu tah artina teh euy teh cepun guru iman keun we teh sopan geloba kiai ieu mah tanbeh beda nyarita mah kudu kitu cenah kudu jentre dan cepun guru ieu saya alu secepatnya Allah rek ngajadikeun lahum ka itu ladina amanu wa amilus solihat mudah ngajadikeun kana kacintaan alhamdulillah lamun ece sareng eteh ayeuna angkat tengah geser imana bahkan wa amilus solihat di ditu fasilitas amal soleh seueur wih ka dieu mudan ku Allah dibikeun kacintaan anak Allah jeung kacintaan makhluk termasuk suami eteh maka leuwih cinta alhamdulillah hayang dipika cinta ku jelema ku Allah teu kudu riweuh-riweuh dua syaratna ngan mutlakil jam'i wajib kumpul nu dua teu meunang hiji-hiji mana al-atfu bil wawi li mutlakil jam'i diatapkeun ku wawu amanu jeung amilus solihat harap atapna wawu mutlak kumpul teu bisa dipisahkeun aya sabik aya lahik aya sabik mangga nu penting kumpul amanu jadi dasarna aplikasi dina amal soleh janji Allah secepatna Allah akan menjadikan orang tersebut dipikat cinta ku Allah jeung ku makhlukna Gusti wih itu teh asal di dituna iman teu kaganggu amal soleh diaplikasikeun ece di ditu mah aya makom ijabah teu aya nu ngagaduhan makom ijabah iwati di Makkah Al-Mukar Madinah Al-Munaw aya makom ijabah di Indonesia mah tah iwati ayatnya saatul ijabah hari saat mah waktu ijabah hari makumul ijabah mah tempat ijabah doa di mana sol di Multazam di Hijir Ismail di Makom Ibrahim di Mas'a Sofa Sinareun Marwah punten upami ece dilalajokeun ke tempat hajian Masyaril Haram Armina Arafah Muzdalifah Mina makom ijabah di Padang Arafah nu aya tugu dirinya pertemuan nana Nabi Adam sareng Siti Hawa dirinya makom ijabah nganti saeutik nu ngageser patekadan dirinya di Indonesia geus ngadenge mitos cek tangga lamun jarak lamun urang diberangkatkeun ditakdirkeun ka Arafah nepi ka bisa naik kana gurun padang pasir Arafah nu aya tugu pertemuan Nabi Adam sareng Siti naon Hawa mun ti dieu tukang dagang bakal payu dagang mun di dieu na pejabat bakal naik jabatan ngan cenah kudu ditulis dina tugu ngaran manehna tulis we Edoh binti Ecoy misalkan di Indonesia apa-apa eta mah teh gitu hari abdi 2011 angkat ka ditu we loba tapak sepidol aya di dieu ge ditulis alamatna teh asa kabaca da sukaluyu aya di ditu duka meunang awas tak iya berbahaya
mata pantas nu pertama dititipkeun ku Gusti Rasul ka Gusti Allah teh iman jalmi nu baris angkat. Urang doakeun kaimanana sing istiqomah ka Allah. Amin. Ya robbal sejak ngalaksanakeun parentah Gusti wa atimul hajja wal umrota lillah. Betul lillah tapi lillah paken lillah. Ayat anu berbau-bau menunjang karena ibadah haji jeung umroh kabeh di emel-emelan ku lillah. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila lillahna diheulakeun. Wa atimul hajja wal umrata lillahna dipanderikeun korena nuduhkeun ti dieu keneh kudu lillah balik ti ditu ge kudu naon. Insya sayaj'alullahu rahmanu wudda. Rahman teh sifatna Allah jenengan Allah nu maha asih maha sayang bakal nuna ka cinta dina dirina bakal dipika cinta ku makhluk sejen. Matak ajengan bisi hayangan resep masyarakat lain ngawirin teu paraloh seiman jeung amal naon kudu digiring-giring masyarakat mengirindaikeun ku sorangan langsung giring di Gajah Pati di kelepek kieu ku amal soleh leres standar nasi kuningan aya nu disebat soleh aya muslim. Naon cenah soleh muslim beda soleh jeung muslim beda. Ari soleh mayu hibbuhun nas bakal dipika resep ku manusia soleh. Ari muslim jalma tukang nyolehkeun seperti ajengan eta mah teu yuhibbuhun nas tapi yu'adihin nas sok dipika ngewa ku jelema ulah aneh rasiko eta mah ajengan ulah aneh lamun jelema sok daek mapatahan miwurukan di masyarakat pro kontra yu'adihin nas bahkan kalabur manusia teh ulah aneh pangkatna geus naek tina soleh muslih lain soleh deui tapi muslih ngan teu kaci muslih tanpa soleh teu kaci. Hayo we nolehkeun batur ari sia teu soleh pada teu wios gitu wios terus bisa terus ulah wae hayang dari muslim atuh can naon mah hayo we kan tawang nyolehkeun batur ari maneh teu soleh nya eta mah eueuh nuprok kabeh ge kalabur gitu. Jadi modal nanti itu sebenarnya cenah dua, hiji iman, dua amal soleh. Mudah-mudahan ucap awit ayeuna dugi ka saterasna utamina di makom-makom ijabah si biasa bidamel amal soleh. Ya robbal dua. Terus jam 10 kakarap 2 ya kumaha ya cek ustad ulah leuwih ti jam 10 4 menit deh abi mah kumaha ustad dari ibu-ibu mah tanggung jawab ieu nu tanggung jawab aja ustad duha nasaudiullah hadinakum wa amanatikum jeung abdi sadaya nitipkeun ka Allah kanu baris angkat kana amanat-amanat aranjeun sadaya. Amanat teh putra caroge dan baris angkatna bojone caroge amanat eta teh amanat Allah bojo caroge putra bumi perusahaan balong akuarium ta eta ningali abi akuarium di ditu aya golden red geuning di dinya abi teh milarian ti masa eta kakak aya di dieu sing di dieu geuning aya teh teu mangi abi nya aya di dieu ta eta teh amanat ibu sareng euceul sadaya urang titipkeun bae ka Gusti Allah ulah di
emot duh cenah ditinggalkeun meureun golden red teh moal aya nu maraban kumaha ta ibu ngalah teu can saya bisi ibu can cewek titipkeun ka Gusti Allah tos dititipkeun ka Gusti Allah ulah moal lagi sumur nya sok disunahkeun wae kitu moal gitu. Duh abi terek soleh tadi nama moal susurian iya pengaco unggul tuh wah manatikum dina hartos kunaon ku Rasul make dititipkeun ka Allah diantawis norek ngagoda urang keur ibadah teh eta ras inget ka salaki ras inget ka budak ras inget kana akuarium nu aya golden red teh eta teh ngaganggu kana kahusuan ibadah inget kana manuk beo inget angkot inget ka salaki jaba mobilna anyar sin menangan ngora bahaya we geus mata titipkeun ka Gusti Allah nu baris ngurus Allah nu baris ngurus yakin bakal diurus ku Allah yakin mudah-mudahan ecek sareng teteh oge rencana tenang kusu ibadah umroh di tanah suci Makkah Al-Mukarram alhamdulillah tilu mali panjang-panjang kabrulohon nah nastaudillah dinakum wa amanatikum wa khawatima amalikum. Nah ini yang perlu kita catat, dititipkan ku Gusti Rasul ka Allah khawatima amalikum tungtung amal-amal aranjeun urang doakeun sing janten husnul khotimah amin. Di ditu ibu beres nyanak mikot kataning beres nyanak mikot punten kajak rona ka Hudaybiyah upami ti Mekah di Jeddah mikot makanina dari mikot zamani mah ibu ari umroh mah pikul lisana sadayana sasi ge tiasa dianggo umroh beda jeung haji. Ari haji makan kurtilu sanes Sawal Hapit sareng naon haji ari umroh mah sadayana ayeuna sasi naon Robiul sasi naon mulut alahnya mana dia mau umroh rukuna punten arkanul umroh salah satun wafi ba'di musahil matni arbaatun karena itu bagian ajangan masuknya ajangan masuk eta bisa ke bagian ceramah eta bagian ceramah tapi mere sugesti lah nya ajangan masuk rukun orang kurtilo ibu mana nutilo al ihram ayin niat tegas namanya kade musik saya niat nah kata di sana kumutawib teh katanim kitanim nganggo anaon ihram itu niat didinya aya salat sunat naon ihram diberangkatkeun ke Masjidil Haram diberangkatkeun ka matok naon matok teh tempat tawaf naon tawaf teh ngurilingan Ka'bah sabaraha kali 7 kali dimimitian ti mana tina juru nu aya batu hajar aswad sunat kecup hajar aswad mun teu imkan sunat istilam al bismillah Allahu akbar gitu si Ka'bah kudu aya kencaeun si mutawif nu tawaf kudu Ka'bah teh kudu aya gijil kencakeun jalma nu tawaf nguriling 7 kali kuriling teras mimiti di hajar aswad tungtungna di hajar aswad deui babacaan doa nu bisa bisi teu katalar doa nu khusus mah eta we nu bisa teu bisa cenah doa nu panjang mah abdi mah apalna ge robana atina eta we can sakot ladeg mah eta we geus robana Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Punten 2011 abdi bicara ku badang duka ti mana abdi teh da sangat kelek kieu.
pancacar tiluan-tiluan sikapna tegak punten Bu ngadu anak eta 7 kuriling ngan beda macana Rabbana atina fitna hasanta wa fil akhirati hasanta kita tamanal ya kata makhluk Allah aya nu kieu subhanallah ulang ahina eta teh sami makhluk Allah. Oh iya mah balik teh maka teh ngadongengkeun anu hidung naudzubillah men wah khawatimah balik tuntungan amal teh penuh sae munajat ka Allah beres tawaf 7 kuriling rek ngaraneg mudah-mudahan kalau dipaparin kesempatan saya salira saya ebutan manteng ka Allah doakeun utamina doa minta dihampura ka Gusti bahkan surpun guru ngalangkungan kitab-kitab di para ulama disaurkeun singka rasa jeung singka tempo dosa urang ketika urang minta hampura kalau ngalangkungan istighfar di makom ijabah singka tempo dosa nu dipilampah teh boga azaman moal balik deui kana dosa eta ngancek pun buru dosa nu gede ti pamajikan teh terhadap suamina mimiti Ayo mah pesenan ti si Ustad Abi mah anti dipesan-pesan Bu tuh si Ustad tuh ngomong gitu tuh iya macam pun guru lain tuh Ustad panggedena dosa di pojok teh kanu janten suami mun suami kanu janten pojok matakeun ngadua teh singkap peleng urang keur keheul ka salaki singkap peleng Gusti abdi teh sok keheul ka salaki teh bohongan aing mah sok begadang wae pararus ta eta teh dos istighfar di makom ijab gitu khawatimah amalikum sing sae tungtung amal ibadah nu baris angkat amin termasuk jamaah sadar sajabi tinitipkeun Gusti Rasul teh sok mekelan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa babakalan anjeun terek ini-initan teh ulah remon da urang mah dicicingkeun dina makom kasab lain makom tajrib ulah sok wawalianan lah itu cenah urang mah rek nyucuk turukul aulia we ngajedog we eta mah di paimaran teu daekeun kana doran pacul ai disimpen ku Allah dina makom asbab kapan naon nu terjadi ini totun eta teh lain mulia kala asida kitu teh ai awak di paimaran tapi hate ngadaguan anu nganteran cai kopi kapan eta teh jadi da urang mah makom asbab babakalan ngan saur ayat Allah ngalangkungan wahyu nu diwahyukeun ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa bral anjeun babakalan nupang hade-hadena bekal teh at-taqwa eta gelendre we ku Gusti Rasul ka jalmi-jalmi sahabat nu baris miang teh saur Rasul zawadakumullahu taqwa wa ghafara zanbakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum ibu unina eta teh daripada molohok tutulkeun abdi sok yo iraha jeung teh geus sanananya aing geus lapar lain goreng sangka emang gitu lah sarua betul kan Nabi Bismillahirrahmanirrahim zawadakumullahu taqwa zawadakumullahu taqwa zawadakumullahu taqwa wa ghafara zanbakum wa yassara lakumul khaira haitsuma kuntum katalan baiklah katalan ge dari wa kudu nalar ayeuna mah tukaburu lohor
zawadakum muga Gusti mekelan ka aranjeun nu baris miang, mekelan at-taqwa kana kata wahan. Mudah-mudahan cece teteh sareng rencana nu baris miang ku Allah dibekelan ku katakwaan. Amin. Naon ari takwa? Imtithalul ma'murat wajtinabul manhiyat, ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan larangan mantena. Cek Allah wala tusyriku bihi syai'an, ulah wani-wani migawe pamusyrikan di tanah suci Makkah. Eureunkeun patekadan nu matak menjerumuskeun kana pamusyrikan. Naudzubillahi min. Teu saalit ibu mun di dieu na tukang dagang mawa daganganana dibawa ka Makkah, ditempelkeun kana Ka'bah, digesek-gesek bari menta ka Allah, ieu dagangan sing payu. Musyrik. Montong kitu. Beli video lucu teh itu nyanak naon teh keun we lah munajat ka Gusti. Mudah-mudahan Allah mekelan ku katakwaan. Sawadakumullahu taqwa 2 wa ghafara dzanbakum, moga Gusti ngahampura kana dosa-dosa aranjeun. Amin. Terakhir wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum, mudah-mudahan Allah maparinkeun kagampilan kalancaran haitsu ma kuntum di mana wae aranjeun aya. Di dieu baris angkat ku Allah dipaparin kalancaran kagampilan. Amin. Diberangkatkeun perjalanan darat bade ka Bandung, bade ka Jakarta, mudah-mudahan Allah maparin kalancaran kagampilan. Lebet ka bandara, masuk di terminal internasional di Cengkareng, bade take off bandara, mudah-mudahan dipaparin kalancaran kagampilan. Pamariosan di imigrasi baik di Jeddah ataupun di Madinah, mudah-mudahan dipaparin kalancaran kagampilan. Diberangkatkeun nganggo perjalanan darat, mobil-mobil nu disadiakeun di bandara menuju hotel nu tos di booking, mudah-mudahan sing lancar sing gampil. Lebet ka hotel, ka ruang lobi, na ka resepsionis, di ditu beda bahasa jeung urang, mudah-mudahan sing lancar sing gampil. Suk teh geus meunang nomor kamar, asup kana lift di lantai sekian, di ditu teh kuncina beda jeung kunci lembur di imah urang, di ditu mah kuncina ngangocip, cenah ayeuna mah ku deteksi wajah, cek cenah sawale ayeuna mah ku sidik jari. Ngan anu biasa mah hotel bintang 4 bintang 3 masih kene kucip, ayeuna di Hilton oge masih kene kucip. Mudah-mudahan dipaparin lancar. Suk teh ka hotel loba saklar digireun di dinya teh, itu loba-loba teuing cenah lampu teh lain lampu unggul eta teh jeung hordeng di ditu mah beda jeung hordeng di imah urang. Ari teu dipaut mah moal muka urang, ari di ditu mah ibuku saklar dipencet-cet nyelelek gitu. Geuning haji make apal abdi kabeneran waktu harita mereka hurungkeun lampu itu cinta teh hurung-hurung jeung menyor saklarna oge pasti gitu kan muka hordeng teh. Oh cik teh ieu pergi hordeng atuh abdi teh ulin heula sakedeung neh gitu. Subhanallah, mudah-mudahan sing dari ibu teh di bandara teu acan kahampangan, sumping ka imigrasi teu acan kahampangan, teu acan BAB, plus teh ka hotel ibu hoyong BAB, milarian WC aya kapangi ngan beda WC na jiga nu diurang beda. Eueuh panyi yo. Naon nu aya kolset duduk, bahkan ayeuna mah keranna ge otomatis. Punten ibu, cai nu aya di lebet WC di hotel bintang 5 di Mekah di Madinah, caina teh rupa-rupa aya nu bijil ti gigil, aya nu bijil ti luhur, aya nu bijil ti handap, aya nu bijil ti tukang. Asina bisa percaya ibu engke pulang asar karena ojek online kan itu sok teh asli gitu. Abdi teh salah rek omeh ngadon mencet saklar anu caina bijil ti luhur atuh aing puyumur.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan dipaparin kalan, mudah-mudahan dipaparin kalancaran ya Allah. Da urang di kampung nu bau lisung ini ka kota anu sakitu ahengna, anu suci tanahna, anu jadi nilai ibadah luar biasa. Mudah-mudahan sadaya jamaah dipaparin kesehatan, sehat salirana, sehat emutanana, dipaparin kalancaran segala rupina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Terakhir ibu doakeun kula wargi baris angkat nu dikantun anu angkatna, mudah-mudahan Allah nyarengan hidayah sinaran taufikna, nyarengan sareng inayah oge magfirahna, hingga tiasa uih deui kalomah cai sasarengan sareng urang sadaya. Sakitu nu kapiatur hapunten anu kasuhun hadallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakal mulku kama yambagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jawadakumullahu taqwa wa ghafara dzanbakum wa yassara lakumul khaira haitsu ma kuntum. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.